caroge ulah waka ngagantawang ka bojo memeh urang bisa ngalaksanakeun tah senang urang itu tah we mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah aw ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala al-muallif fi kitabihi al-khatir akibatan bin wajadtahu fahuwa minallah ihanatan wa uqubatan lisyuhumi dzalika dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Giduluran rahmat nu agung takdir mantena sadaya jamaah riung kempel di masjid. Agung harapan kali doa ka Allah, mudah-mudahan riung kempel urang ayeuna nawiskeun syukur kadat mantena baris katampi nu balukarna supi rahmat oge magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat kali salam mugia limpah curah ka panutan alam Nabi pinilih Rasul pinunjul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, urang sadaya. Mudah-mudahan kaangkeun umat mantena dipayuneun Allah azza wa jalla. Amin. Baris disafaatan jaga dina poe kiamat. Ya Rabbal Hadratal Mukarram, pangarsa kasepuhan di masjid di kampung Lubuk Podang anu pribados di Gulumen, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat nu rawuh hadir dina wangkit pangaosan ayeuna teu kinten ku pribados tipi hormat tur diteda doana. Mudah-mudahan marantena paranjang barokah yuswana, barokah kulawargina, barokah pakasabanana, barokah manfaat ilmuna, barokah masyarakatna, hingga ku Allah marantena digolongkeun ti renglengan min ibadiyas sholihin.
jalmi-jalmi nu saroleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sohibul bait, sohibul alfuka, keluarga Jembar anu reres kakadar putrana si heuceuk kali sama. Oge sadayana nu rawuh hadir jamaah bil khusus panganten anu teu kinten pribados dibihurmat, mudah-mudahan Allah maparinkeun panangtayunganana ka urang sadaya, teras-teras dipaparin hidayah sareng taufikna hingga urang ngibanda amanat ti Allah di ieu dunya disarangan ku petunjuk oge bimbingan mantena hingga teu kaluar tina naon rupi nu dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Qada qadar Allah tanjiji hadis mantena pribados biasa riung kempel sareng sadaya jamaah pangaosan. Mudah-mudahan sumping pribados kana ieu riungan pangaosan ageng nyanak manfaat dunya para tugi ka akhirat. Utamina kanggo panganten nu reres diakadan, mudah-mudahan sing janten hiji bahan naon rupi nu baris diobrolkeun ku pribados dina wakil ayeuna, bahan kanggo panganten dina laku ngadayung bahtera rumah tanggana hingga marantena sampai di pantai tujuan nu disebat sakinah mawaddah rahmah barokah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal ibu, bapak-bapak ahli pangaosan anu ku pribados dihormat, insyaallah langkungan wacana rencana Allah menakdirkeun ieu riungan pangaosan rutin dina wangkid ayeuna dita'allukeun kana walimatul urus anu janten panganten buktos naneng Latifah kali carogena salah neng Jang Aib di Palih Ciamis. Kuhalna eta mudah-mudahan naon rupi nu baris ku urang karandapan dina wangkid ayeuna sing ageng hikmahna kanggo urang sadaya. Amin. Utamina ka panganten baru, umumna ka panganten bari. Ari nu baru mah sok katuluykeun panganten teh barungah. Upami nu tos lami mah baringung. Seueur bungahna seueur bingungna. Sakali deui Bu, seueur bungahna seueur bingungna. Beda jeung nu panganten anyar disebutna ge barunga. Opak gede loba keneh bakakak aya keneh kue panganten can semplek acan. Tapi ka ayeuna ari nu geus lila mapan pangantena baringung. Pararugak. Urang ngiring karena aturan dina agama ngalangkungan syariat ditasrehkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan dari segala aspek, baik itu rumah tangga ataupun memimpin masyarakat, sekaligus anjeunna Rasulul Malahim, jadi komando dalam peperangan. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji sosok picontoeun kanggo urang dina semua hal, terutami nu urang ayeuna karandapan bag-bagan rumah tangga. Rasul sanes hiji bojona salapan. Sabariji Bu bojona? Wios ibu nu janten kasalapanan. Alim. Rasul teh salapan bojo. Urang noreh karena sejarah. Ini fakta, bukan hanya cerita fiktif, tapi nyata di dunia nyata, bukan dunia main. Rasul ngawitan rumah tangga sareng Sayyidatuna Khadijatul Kubra di kota Makkah.
Ini sejarah. Siapa baginda, siapa Sayyidatuna Khadijah, seorang janda kaya, pangbeungharna waktu harita di kota Makkah. Janda gelis beunghar. Aya di dieu gitu. Ranana mah loba cenah tadi cekadengan. Ngan palobah kaya jeung bager jeung gelisna mah duka. Ngadahuk baginda usia 25 cek sejarah 40 Siti Khadijah ketimbangan dalam usia, tapi postur secara fisikli tengungah kagelisanana Siti Khadijah. Status janda tapi ku Allah ketika bade didahupkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diservis Bu Siti Khadijah janten gadis deui. Beda jeung janda urang dieu meureun. Khadijah itu seorang gadis hakikatna Allah nu nyervis. Usia 40 tahun tapi beda jeung 40 tahun legok godang. Gelisna kawanti-wanti. Hartana di mana-mana, saudagar, pedagang ulung termasuk baginda sebelum akad nikah dengan Siti Khadijah salaku pedagang. Apa yang beliau pakai dalam aturan rumah tangga ketika anjeunna di usia 25 teu acan bisa Pak, teu acan diangkat menjadi rasul, tapi sudah punya gelar Al-Amin, orang terpercaya. Tokoh sekitar termasuk Abu Jahal dan konco-konco mengakui dengan kejujuran dan keamanahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep Rasul. Di usia 40 anjeunna di Isra ngalangkungan surat Al-Alaq, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad 3 kali. Sebagian mufasir ahli tafsir kenapa 3 kali ciciren rahasiana. Iqra yang pertama itu Iqra nafsaka ya Muhammad, baca diri anjeun. Iqra nu kadua Iqra ahlaka, baca keluarga anjeun. Nu katilu kakara Iqra ummataka, baca umat anjeun. Iqra baca diri. Konsep Rasul sebelum koreksi terhadap orang lain, Rasul selalu introspeksi, kembali dulu karena diri. Itu seorang pejuang. Diterapkan ku Rasulullah dalam konsep berumah tangga dengan baginda Siti Khadijah Al-Kubra waktu harita. Iqra nafsaka, Iqra ahlaka, Iqra ummataka. Rasul teu acan miwarang kabojo dina hiji padamelan, sateu acan dipidamel ku anjeun. Rasul teu wantuneun nguntap hiji hukum, sateu acan dipidamel ku anjeunna. Nafsaka, diri anjeun. Mangga urang simpelkeun kaburu asar. Caroge ulah waka ngagantawang kabojo memeh urang bisa ngalaksanakeun. Senang urang. Itu udah memang. Rasul itu konsep. Dugikakeun yahsipuna lahu wa yarqau saubahu wa yakhlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisirati sariyah. Senal pegat disambungkeun ku anjeun, baju soek dikaputan ku nyalira, tarawantun midap miwarang bojo Kangjeng Rasul mah aya di dieu caroge nu kitu. Ketika Rasulullah menjadi suri tauladan terhadap bojona, dipidamel ku anjeunna katingalieun ku bojo. Ya Rasulullah, manawi atuh ku abdi wios nu kitu mah digarap. Kumaha bahasa Rasulullah? Sok atuh ari anjeun keur nyalse mah ngarah jadi ganjaran. Aya carewasan caroge urang nu kitu. Eueuh deui wae. Kurang akur-akurkeun bae. Kupingkeun we panganten anyar.
beres ikro nafsaka ikro ahlaka kakarak ka kulawarga bari dicontohan ku anjeunna. Beres teh ikro ahlaka kakarak ikro ummataka dibejer beaskeun ka para sahabat kieu bag-bagan rumah tangga teh nu bener negikakeun salapan bojo teu aya nu runtag pamanahan ku kalakuan sareng perilaku oge bahasa Kangjeng Rasulullah sallallahu teu aya. Yang menjadi prioritas Rasulullah dengan sifat sidiknya. Apa itu sidik? Sidqun artinya benar. 3 poin anu frontal ku Rasulullah dipakai di bag-bagan rumah tangga. Hiji, sidqul qasdi, bener pamaksudan. Kedua, sidqul qauli, bener ucapan tara bohong. Katilu, sidqul fa'li, leres pada melan sesuai sareng konsep agama. Mangga nyangakeun panganten caroge ka bojo, bojo ka caroge sing sidqul qauli, sing sidqul qasli, leres pamaksadan. Dina wangkit urang duakeun ku sadayana akad nikah nu kamari. Bapa wali kalih panganten pameget duakeun. Wali nu nikahkeun panganten pameget anu nikah dasarna lillah karana Allah. Man nakaha lillah au angkaha lillah faqadis tahaqqa wilayatallah. Sing kabita ibu mun caroge urang baheula dina waktu qabul tikah dasarna lillah lain karana oleh tapi karana Allah. Nyapan urang masuk rada di emel-emelan nya karana Allah tapi da teu saeutik karana oleh. Mohon geuning daek ka bapa maneh baheula da baheula mah cenah bisaeun usaha beda jeung ayeuna teu. Dagang roti di Bandung teu pika sukses sugan teh da moal kieu cenah aing nyaho kieu mah nyakal teu kitu. Di ditu ieu mah sami nya ibu berarti begitu berarti. Man nahaka lillah au angkaha lillah faqadis tahaqqa wilayat Allah. Yang menjadi kagembiraan ke urang bakal diurus rumah tangga naku Gusti Allah. Amin. Panganten mudah-mudahan doakeun dina waktu qabiltu nikahaha bimahril mazguri kalawan mahar kudu dicaritakeun tadi nakdan barina kontan didinya pisan anjeunna gaduh manah lillah nikah kanu janten bojona. Amin. Atuh wali ge sarua saha bapa wali teh namina Bapak Abun nikahkeunana teh sing lillah. Amin. Karena Allah nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula teh hatena teh ka Allah. Janji mantena faqadis tahaqqa wilayat Allah rek diurus ku Allah rumah tanggana. Bisi ibu rumah tangga awet naon? Sarua awet rajet entengan bejaan salagi teh baheula niat kawin teh lillah henteu. Bisi teu lillah baheula ayeuna sing lillah. Ngarah diurus ku Allah. Ibu banggana ketika rumah tangga ai anaki diurus ku Allah pilampahna aya dina hidayah Allah eta. Manawi ibu ari rizki saha nu kagungan? Ari putra saha nu kagungan? Ari ibu kagungan saha? Allah. Sagala rupa ge kagungan hakikat. Geuning make kudu aya tarekah. Geuning kudu make aya syariat, aya pilampah, aya ikhtiar. Allah nyayogikeun dina surat Mulku liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Teu aya diwa teh. Allah teh kawasaeun anaki ngagubrakeun rizki duit sakarung bluk kawasaeun. Allah teh kawasaeun mere wareg tanpa kudu dahar kawasaeun Allah teh. Urang nganggo tauhid ngarah yakin ka Allah. Allah teh kawasaeun mere harta mere banda ka ibu ka bapa tanpa kudu aya syariat tarekah jeung ikhtiar kawasaeun Allah teh. Innallaha ala kulli ngan geuning kumaha
kapan Allah nyayogikeun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan ku ulama dibagi tilu, makhluk Allah nu babarengan jeung urang teh tilu. Ngan anu tilu aya nu nepi ka akhirat, aya nu keur nepi ka maut, aya nu keur nepi ka lawang kubur, aya nu milu ka kubur. Mana harta makhluk Allah nu ngabarengan ka urang nepi ka maut, dunia jeung materialna. Duit jeung takajarna kur nepi ka maut ngabarengan ka urang. Tak ulah sok totoro jalan tinggi neangan duit teh. Geus modar masih mah dibawa ka mana teh. Laras gitu, ibu gelang nepi kana siku kongkorong ngagebay tepi kana dada, maot ibu terek dibekalkeun ku caroge kana kubur moal. Diampihan pake mahugi kanu ngorang. Laras gitu, nepi ka iraha eta teh kongkorong jeung gelang jeung gamis jeung tiung nu alus teh hatta yamuta nepi ka maot. Geus maot mah lain-lainna deui. Hiji tah dunia jeung materialna kur nepi ka maot gareujeungan ka ibu. Punten. Dunia, duit jeung sagala rupa ieu teh banda titipan ti Allah. Abdi nampi tipun guru punten dina bag-bagan ibadah kade bisi ibadah tujuanana hayang babari kala duit salah geuning mana teh getol wirid wah atuh wirid ieu macek gur bedul dunungan dia jadi bager ka aing salah sia tah yakin salah. Dunia jeung duit jeung sajabana lain dialaku ibadah, justru duit fasilitas supaya orang bisa ibadah. Lain ibadah neangan naon. Duit teh itu salah persepsi harus diluruskan. Getol duhana ngarah babari rezeki, da salat ekonomi cenah duha mah nu gelo eta teh. Eureun ulah kitu patekanana. Sholat mah sholat teh ka Allah sebagai hamba, ulah disambung-sambungkeun karena duit. Punten ibu, duit teh peryogi keur fasilitas ibadah. Ngan lain ibadah keur neangan duit. Tah itu berbahaya. Panganten, punten, mangga urang sasarengan. Ngarah bener patekadanana. Ibadah lain keur neangan duit, tapi duit kudu jadi fasilitas ibadah. Nu beunghar, nu miskin, ibadahna sarua ku Allah diparentah illa liya'budun, tapi nu beunghar lain keur namahan duitna, nu miskin lain keur neangan duitna. Tapi duit anu beunghar nu miskin sing jadi fasilitas ibadah. Hiji. Dua. Aya makhluk Allah teh nu nepi ka nganterkeun ka lawang kubur. Saha eta kulawarga mun nu maot nabojo nu ngajajabkeun caroge jeung palaputra sepuh nu aya keneh tepi ka mana tepi ka liang kubur teu milu ka kubur teu mohon caroge ganteng keneh usahana jag-jag keneh moal milu kana padu moal kur tepi kalawang kubur geus dijejel geus ditalkin balik deui panonna geus surat reret neangan ganti leres gitu nya awewe bogaeun idah punten Pak idahna awewe nu dikantun pupus ku caroge arba'ata ashhuri wa asra 4 bulan 10 poe lain saumur jagong kade sok kadeng ya jangan masuk idahna saumur jagong mana saumur jagong arba'ata ashhuri wa asra dikantun pupus kudu janten caroge idahna awewe nu dikantun pupus 4 bulan 10 poe idah ngusut ulah ka di lipstick eta teh ulah ka cirigan-cirigan ka pasar api keur tujuhna cenah balanyak melang meuli pipiti cenah
menjedok cicing 4 bulan 10 poe dupi caroge di kantun pupus kudu janten bojo bebas. Yes. Ibu logikana kieu Islam mah sangat toleran. Boro-boro ibu geus maot masih hirup keneh ge bisa kawin deui lalaki mah. Leres kitu. 2, 3. Aya makhluk Allah teh milu ka kubur lain wungkul keur hirup geus maot lagi mimilu. Mana eta nu mimilu? Amalus soleh wa amalus sayyiat dibawa ka kubur teh. Amal alus jeung amal goreng milu ka kubur, amal hade jadi ganjaran, amal goreng jadi siksaan. Nah, ieu riungan teh mudah-mudahan sing janten amal soleh. Amin. Ya robbal. Patarosan abdi peryogi ibu ku amal soleh. Peryogi ku pangaosan rutina. Jawab sing keras. Peryogi ku pangaosan. Peryogi ku damel sae. Peryogi ku cariosan lemah lembut. Peryogi keur bekel jaga di akhir. Peryogi ibu ku artos. Peryogi. Peryogi mana amal soleh sareng artos. Hese ari geus bab duit banyak. Hese jawab adanya. Mun ibu naros ka abdi ari haji cecep eta butuh amal soleh, butuh duit jeung amal soleh. Sarua cenah. Ngan pedah boga dalil ari haji cecep. Nah dalilna izud dunya bil mal wa izul akhirah bisolihil a'mal. Ibu mah teu apal. Eta wungkul beda. Izud dunya mulyana jelema di dunya teh bil mal ku boga harta. Sok adi dia anu beunghar DP sia kanu beunghar mah. Betul? Ngolangkung Pak Haji anu, aya Pak Haji anu, aya Pak Haji anu. Beda jeung anu kagableg. Nu miskin aya ngaliwat Pak Dutulale ge cuek we satu teh ditanya. Izud dunya bil mal ngan catat izul akhirah bisolihil a'mal. Mulyana di akhirat maku alus Nah amal pisan nurek milu kana jero kubur nepi ka hadapan sang pencipta Allah azza wa jalla jaga di yaumil jaza. Mudah-mudahan sing boga amal anu soleh. Amin. Doakeun panganten. Nu pertama panganten keur menunjang amal soleh di nararaga rumah tanggana sidkul qasdi sing bener we pamaksudan. Eta ibtida dasarna. Sagala rupa aktivitas ibu kalih bapak di nararaga ngeusian jatah waktos di Allah sebelum ajal sing hade pamaksudan hate sing alus. Lamun dasar hate sidkul qasdina bener naon rupa nu dipilampah aya dina bimbingan Allah. Moal leupas tina asmana Allah leueut tuang dadamel pasti unjukan heula ka Allah ku ngalangkungan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Crut init barila haula wala quwata illa billahil aliyyil. Osok tara. Alhamdulillah ari keur inget. Nah gitu kan. Mata kurang mah belang betong, aya rungsing, aya bunga, aya pusing, aya guligahnya. Kadar urang ka Allah na ulah nyalahkeun batu. Mun rumah tangga teh papanggih jeung rudet. Punten ibu, rudet nempo salaki teh jiga gebog we geus. Mun caroge ka bojo jiga karara saya kata bocalan ke papa jiga keheul eta kadar urang nyantel ka Allah na keur jauh. Ibu capek teu rumah tanggi gegero capek nyese ngepel bumi
sok dinuhunkeun ku caroge tara naon gawe salakinya cik anu rumah tangga nu capek teh ibu atau bapak sekali deui jawab capek saha caroge jeung istri rumah tangga teh capek saha gerasok ti mimiti hudang pamajikan hudang naheur cai kusaha nyeupankeun sangu kusaha sup kana geroheun gegeroh piring nu kalotor kusaha nyeuseuh angwan kusaha ngepel bumi kusaha ai salaki ibu naon gawe patarosan ti abdi ibu keur gegero beres gegero dinuhunkeun teu ku caroge asa kue sangu nu ngadamel rencang sangu saha istri disuguhkeun ku istri ku caroge dituangna caroge ngiring nuang nganuhunkeun ka ibu sok karah-karasaeun ayeuna patarosan ibu kanggo meser rencang mengeser beas artosna ti saha ibu nu teh enjing-enjing dugi ka sonten usaha milarian apakah teh istri atawa caroge nu melak gedang melak cau melak kui melak alpuket melak silsak caroge tawa istri kosong miluan caroge nuar cau saturuy dibikeun ka ibu dituang ku ibu sareng pala putra ibu nganuhunkeun teu ka caroge urang mah cik ari nu capek milarian apakah bojo atawa caroge eta bojo na nganuhunkeun ka caroge ari pamajikan bapak gaon gawe atuh nganuhun tuh nya didinya nu mawi saur Rasul ikro nafsaka wa ikro ahlaka baca heula diri ulah waka nyalahkeun salah leres gitu baca heula diri ulah waka nyalahkeun pamajikan da capeun sarua bojo ge capeun leres digawena teh 24 jam pamajikan mah lain kur tepi ka asar tisuk jedur nepi ka sore beurang digawe penting digawean luar biasa capek beurang ngaramet penting diramet nah matak ikro nafsaka ikro ahlaka ikro ummataka baca heula diri ulah maka nyalahkeun anu sejen nitipnya panganten bari panganten baru ulah waka silih salahkeun ketika aya pagedrug dina rumah tangga kayak contohna sidkul qasdi sing bener we niatna ibu ngaula ka caroge kumang rupa gegerong naheur cai nyeupankeun sangu nyieun rencangna disodorkeun dinyuci kopi jeung pangnyeuseuhkeun bajuna sing hade pamaksudan lillahi ta'ala ulah nempo ngagunungna seseuhan seungah leres capek wegah ulah nempo banget salaki gitu Pak nah nu kudu ditempo teh kaikhlasanana hate urang ka Gusti ibu dina uku dulu jen kitab alit sok dibahas di masjid-masjid di madrasah mun ibu ngisikan dina boboko
kosrek satu butir beras dengan butir-butiran beras yang lainnya ketika ku ibu diisikan mangmentakeun istighfar keur eta nu ngisikan awewe nu dasarna karana minta istighfar ladang ibadah ibu ngagesruknya sejikat lepis urut ngurek salaki anu kanal bari lamokot kuletak mun nempo tangtungan eta seseuheun seungah tapi lamun dasar karana Allah selembar-lembar nu aya dina eta kain calana salaki mang mentakeun istighfar kanggo ibu nu dasarna karana bisi kamari rada karana oleh ayeuna mah ganti ku karana Allah. Da urang mah sok nempo heula patempo pangaboga salaki. Istri di ditu mah kacaroge dareh deh teh lamun nempo caroge keur boga. Sami jigana ti dieu palid ka ditu caroge duh kadang gedang merekis balik ka imah wanci asar barelok oge da mane diusapan naros ka bojo ka sarogena teh bojo napa cenah bade iba ku cianut ku citiis salaki mah kerugi ulah teh ladang gedang na boro-boro hayang nanya kacampuran salaki sok ngawedus deui Bapak ladang dawagan ladang gedang teh sabaraha cenah kur 200.000 puguh 100.000 kana ieu aya di dieu nu kitu aya serahkeun salakina naon awa sing hade pabaksudan nyai anaking mangga kaulaan caroge ngarah teu cape dasarna karana Allah hade goreng bisa teu bisa alus jeung gorengna bisa usaha jeung teu bisa usaha salaki urang dasarna we karana Allah jadi nilai ibadah alhamdulillah. Hiji dua sidqul qauli sing leres cariosan jaga lame ulah kaluar kaulil puhsi caritaan nu dilarang ku agama sok kobok kanu janten caroge kali debo konsep rasul nu kadua sidqul qauli leres cariosan sing punya etika sing punya akhlak kacaroge tong boro-boro ngageroan ku perkara nu teu ngeunaheun salaki ku ngaranna ge ulah mun ngaranna Udin manggil teh ulah din ka diulah saha caroge panganten baru teh saha namina aib ai kade neng latifahnya kalau laki i kade pangalakan saya ulah engko tiga ka tukang maju rek kasep rek teu kasep rek beunghar rek teu beunghar panggilan kesayangan nu ngareunaheun salaki mun meujeuhna dipanggil AA panggil teh AA mun meujeuhna dipanggil Yayang panggil Yayang mun meujeuhna dipanggil apa panggil apa itu Pak Aki tapi urang teh kudu nyurup kana kaayaan mun ceuk ahli bilagah dina ucapan wajah alu bila gotal kalami tibakohul limuktadol makom kudu sesuai jeung kaayaan panggilan istri ka caroge ka istri teh kudu sesuai jeung kaayaan pan usum ayeuna manggil caroge na ka bojo teh bunda bojo ka caroge na iyayah ayah bunda umi abi sing nyurup eta teh hoda teu pantes ajengan masuk mamawa bongsang bade ka mana bunda atuh sing ngeuceug ge banyak bunda bade ngarit bunda teh nya mata kudu jeung ilmu nage sae nyebat bunda sae panggilan kesayangan
nyebat ayah sae kacaroge ngan kudu nyurup jeung keayaan. Dupi ayah ayeuna tos manggul garu bade ka mana ayah teh. Manya ayah ngawulupuk. Umi bade nguner. Ayat contoh ti Rasulullah. Wah, Rasulullah teu pernah manggil ku jenengan kanu janten bojo ya Humairah. Hei istriku yang cantik jelita, yayang kadieu bageur ya Humairah. Bisi diurang pamajikan teh dah hideung ulah ya Humairah, ya Humaideung kadieu. Yang penting mah cariosan urang ulah matak tu genah kana manah bojo kana manah carok. Sidqul qauli, bapak bakal ngareunah rumah tangga ceuk ulama dina kitabna, bakal ngareunah kunci utamana adalah speaking, bahasa. Boga duit teu boga duit alus bahasa mah moal pasehat. Leres. Pan ceuk sepuh ge bahasa mah teu kudu meuli. Mohon kunaon atuh berat-berat teuing ka salaki teh hayang manggil kesayangan teh berat kunaon da teu kudu meuli. Mohon gitu. Ya Allah. Kurang masuk rada ironis ari kata tangga mah didareh deh ai ka salaki sorangan teu nanya-nanya acan. Leresnya dari nu ari ngaji mah kudu nu geus karandapan. Ngaji nu kieu mah. Salaki nuar cau saturuy da teu dinuhunkeun tatangga mah mere sasikat da nganuhunkeun ka tatangga. Nya mohon cece cenah nuhun kata pipisan cau teh mani amis nuhun sing digentosan deui ku nu langkung. Papagih deui dina pangajian inget kana pamerekna nuhun cece cenah nya cau teh amis. Geus 2 kali nganuhunkeun. Papagih deui di balai desa keur nyengker ngantri BLT nuhun cece inget deui 3 kali 7 kali sia nganuhunkeun ai salaki saturuy da teu dinuhunkeun. Aya di dieu nu kitu kabeh kitu. Panga sidqul qauli kuncina aya anaki sing leres saya bahasa komo ulah dicampuran ku bohong. Salaki ka bojo kudu tokbrak bukbrak ulah aya suput salindung gegejeg rumah tangga. Betul. Mohon gitu. Ibu raos teu diselingkuhan ku caroge. Tuh. Bapak usaha naon bae usahana kudu bukbrak bebenangan sabaraha sing apaleun nu jadi pamajikan. Robah ti ayeuna mah bongan dionang. Robah. Ladang gedang 2 juta bikin mah tak menang 2 juta bayarin kasih itu 1 juta bayarin kasih 800.000 urang yang beli rokok 50.000 keur mamahna 50.000 gitu. Leres gitu. Jadi istri teh tidak bertanya-tanya. Dageus apal menang nama 2 juta ngan bayareun kasih itu bayareun kasih ieu jadi nyesana 50.000 ngareunah ka pamajikan moal aya curiga. Betul matak abdi mamun balik ngaji kieu bade ditanya ku bojo mawa naon tah kardus tah ieu amplop itung cenah itu bisi beda ti batur itung cenah gitu. Tenang aja kan Rabi matara make nyakulan duit tapi ka dieu tara nyakulan duit tara ngan peda bapa mun init asupan cai teh duit dina dompet bisi karajia ku polisi bisi aya naon di jalan Ban Bitu cukuplah 3 juta ge sih cukup. Rabi mah dialas ku bojo ngareunah eta teh Pak hayang naon mah cai teh kuota beak mah meulikeun sabulaneun urang teh kudu mikir hayang udut eueuh udut dina meja geus aya 2 bungkus kitu ngareunah eta teh pamajikan ulieurna mah kitu.
konsep leres itu sok naon ngaripu-ripu ke Arab jadi sepil-sepil dina kopea mohon eta teh diuji ku Allah karena tidak sidqul qaulinya diuji ku Allah. Suami istri tatanen ditanya ku pamajikan pacan ladang kalapa teh sabaraha cenah 7.500 pugu 20.000 kana ieu keur naon cadangan beli jarum coklat hiji waktu wancina keur ngaririnci hujan hayang udud beli jarum coklat tuh hayang udud ku Allah diuji dibere poho eta salaki ladang ngabohong ka pamajikan lieur karena naon neangan duit tuh 20.000 pohonuna karalang kuriling kaharup ka tukang ka dapur katempon ku pamajikan keur naon pacenah meni jiga istri ka pulangan ting kitu jiga nu diteangan ganeng cenah keluar maing we tuh ladang goreng hate jeung ngabohong ka pamajikan geus capek ka ditu ka dieu ngalungsaar we teu kapanggih wae ku Allah diuji tah mah ladang ngabohong padahal duitnya dina kopea di dia teh 20.000 ngan ku Allah dibere poho ieu lisa ieu letah geus teu kuat hayang udud duit can kapanggih ngalungsaar malum bojona satia sumping ka payeuneun caroge atuh cenah bari mama wacai laleuh teu lah cenah capek nya cenah capek naon atuh cenah nu dipilarian teh tadi dinya ladang ngabohong Pak Bu punten jadi goreng sangka ka pamajikan kumaha ceuk salakina ku manehnya duit 20.000 cek pamajikanan bari muncereng 20.000 ti mana cenah ladang kalapa lain 7.500 nah leres teh geus kapanggih ngabohongna ku Allah dibere kembali ingatanna inget manehna sorangan era kumaha maneh ieu keta bari dicokot tina kopea ditembongkeun atuh pamajikan nu dibohongi teh bari geus ko direbut kariekeun tulus teu meuli jarum coklatna sia ladang ngabohong moal deui moal insya Allah panganten kabojo sing bubrak jangan ada rahasia di antara kita sok geus jadi suami istri mah hade goreng sing apaleun pamajikan teh bapak tijalike di galengan rek mencung di kebon tijalike bebeja kabojo tengah bohong di ubaran leres diusapan nyaaheun pamajikan tapi bapak tijalike teu bebeja ka bojo apaleun teh ingken we bojo geus rasa dibohongi damal daek kubaran sia meureun cenah keur naikna janela mah nya cenah sia mah daek kubaran matak mudah-mudahan panganten masing bubrak amin gene da geus janten suami istri ibu ulah isin ka caroge mah ibu punten dina kudu jen disaurkeun bojo teh tiap pengi dianjurkeun menta hampura ka salaki tiap peuting rek sarek aya nu kungsi di dieu rep teh wanci magrib datang isya wanci jam 8 waktuna istirahat bojo nyamperkeun ka caroge prak temongkeun kasalahan baca ti isuk tepi ka wanci harita Pak loba pisan kasalahan hampura abdi teu bisa ngaula ka bapak kudu dihampura mun ku bapak teu dihampura bisi ku Allah dilaknat kungsi kitu paingan oh sok sasalaman jeung salaki teh tiap peuting hari bobor eta cenah alat atuh daerah cenah jang haji tah ibu teh kitu teu kaharti sia Aisyah salaman era ai tataranyang hareupeun salaki teh era mohon gitu kade panganten
Abdi mah kitu pun bojo teh menarik sarete kitu. Keun we lain emang nya kanyataan pacenah hampurannya. Abdi teh sok diureuyan naha atuh sia cing teh. Bicara tadi cenah teu nyangu cenah teu bapana cenah teu. Dua sidkul qauli, tilu sidkul pakli sing leres pada melan. Di mana kuncina leres pada melan akur jeung aturan agama ulah kaluar tina syarat. Ibu damel di payuneun caroge sing akur papagon jeung agama. Rek ngaula, rek amaliyah ibadah, rek taat, rek naon bae nu dipilampah ku ibu ulah kaluar tina papagon agama. Sidkul pakli sing bener. Caroge naon rupa nu dipigawe nyiaran napakah ikhtiar kasab sing akur jeung papagon agama ulah meleset tina papagon agama. Wani-wani macem-macem dina afaliyah nafakah bapak keluar tina papagon agama lain bagja jeung bunga nu dipibanda tapi cilaka jeung kesedihan karugian nu bakal tumiba di kulawarna. Jutaan bahkan ratusan juta tapi hasil keluar tina papagon agama bapak lain bagja jeung lain bunga dipabajikan cilaka naudzubillahi min moal mah jadi kabunga. Sidkul pakli punten nafakah ku jalan tijaroh ku jalan i'aroh ku jalan naon bae muamalahna pepeje. Ieu napakah terek diserap saripatina ku anak jeung pamajikan keturunan duriah urang satetes aya barang haram nepa kanu janten duriah susah dihapusna Pak. Janten karakter nakal di anak. Ini berbahaya. Satu titik barang haram katedak ku bojo katedak ku keturunan urang anak urang incu urang putu urang bakal jadi balukar haram tulis papa panjangna naudzubillahi min kajen teu pati aya hargaan tapi aya dina ridho Allah ku Allah dibikeun barokahna. Punten Bapak upami ku urang dikalkulasikeun napakah kabojo penghasilan urang sapoe da moal manjing ku matematika mah moal Pak. Geuning pamajikan teu lapareun bisa make hirup jag-jag sehat barokah ti Gusti Allah. Eta teh barokah. Bapak bebeunangan 50.000 sapoe. Punten mun dikalkulasikeun ku matematika beak ku budak oge Pak. Leres teh. Can 50.000 teh pan kana jarum coklat sabungkus. 12.000 berarti sabaraha di 35 naon? Ribu da moal mahi. Geuning sapopoe teh karasana bunga we barokah ti Gusti. Eta Pak kuncina mah. Ulah nempo gede jeung leutikna nu penting mah halal. Nitip anak king urang sasarengan sareng sadayana. Napakah kanu janten bojo komo mun diniatan tigeblus tengah hajage mudah-mudahan ku Allah dipahing napakah teh sing bener-bener halal kanu janten bojo amin amin ya Allah ya Rabbal kira-kira remeng-remeng abu-abu kehalalanana tinggalkeun lebar cenah 2 juta pibatiun tapi kacampuran ku bohong tinggalkeun cok urang sasaran dipilampah lain bagja jeung bunga nu bakal karandapan tapi cilaka nu paling fatal pun Pak keluarga diparab kudu barang halal naudzubillahi min dzalik jadi musuh jaga dipayuneun Gusti Allah eta Atak bisi budak cengos rada enteungan napakah eta teh. Cenah budak abi mah hese da dibawa ngaji teh di parab naon. Oyek. Oyek ti mana oyekna? Di parab cangkaleng nu saha carulukna eta teh. Dara cenah tara cangkaleng tara oyek sanggup biasa jeung deungeunna kumaha waktu melak paregna. Di mana duit keur meuli beas nah kitu emut almarhum almagfurlah keun da guru abdi pun bapak abdi kapungkur upami uih SD teh sok mamawa jamu
pameret ti aki soma kiti aki soma ditongo punten dicanak cari istirahat teh da ditalete di mana eta jamu ti saha di mana aya tangkal jamu ulah ka didahar ti saha ari keleutik bapak teh meuni kitu-kitu teuing jeung teh ka abdi teh sing goreng teh Pak nyaah bisi eta nu dihuapkeun teh barang naon ida akalal haram kharajal haram mun da didaharna haram kaluarna ge jadi naon haram naudzubillahi min dugikakeun Muhammad Idris lamana saha eta teh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu apikna luar biasa ngagegel buah dalima sagegel ti mana buah dalima menak tina walungan aya tangkal dalima digirang buahan buah nu asakna murag kana walungan kacanak palin Muhammad Idris di ditu dihilir menakan buah dalima tos dikapenak dicanak digegel lukmatan sagegel tos kagegel eta buah dalima emut ieu dalima teh nusaha diburakeun deui teu kantos ditelen tah nu sagegel dibantun eta sesakna nu kakarak digegel sagegel milarian tangkal dalima di mana tangkalna teras kahilil kapenak teh aya tangkal dalima ditaroskeun dalima nu saha ieu teh ditataroskeun di dinya ternyata nu kagaduhanana teh jalmi soleh bakat ku hayang halal eta nu digegel buah dalima duwi ka unjukan kana buah dalima uluk salam dibalakakeun abdi teh menak buah dalima dihilir di ditu abdi teu wawartos heula ieu tos digegel ku abdi sagegel nedak dihalalkeun ku pangersa sabab ieu tangkal dalima teh nu pangersa nepi ka berani kitu aya di dinu manggihan gunaon anu sok murag teh kadu aya di tangkal kadu aya nu manggihan kadu aya nu nyucruk tangkalna sanu boga kadu aya di kokod meureun ka imahna beulah kumaha ta Muhammad Idris tos unjukan kitu kudu gaduh buah dalima kudu tangkal dalima anjeun teh mungahi dalima leres di belah mana dihilir kacanak palin ku eta walungan digegel ku anjeun digegel ieu kenging sagegel bebeja anjeun kanu bogana henteu name ayeuna da abdi teu uningan abdi kamari hilap kumaha cek anu gaduh dalima keheulaan anu sangeunahna menta dihalalkeun sagegel eta teh kumaha ta saur anu gaduh dalima punten cenah arek dihalalkeun tapi kudu menempuh 3 syarat mana syaratna hiji kudu naik ngawin ka budak bapak tadi sebut ngawin mah cenah bae atuh ngan aya ngana budak bapak mah lolong panona torek ceuli cepilna lumpuh sukuna wayahna kudu dikawin buat mun hayang ridho eta buah dalima mikir atuh Pak lolong panona torek cepilna lumpuh sampeana naon araheuna mikir saking ku hebat Muhammad Idris hayang halal eta dalima nu tugelan digegel teh sagegel bakat ku hayang halal rela nyanggupan kana eta syarat kana boga dalima siap menikah dengan putri bapak yang postur dan kaayaanana lolong torek jeung lumpuh siap nu penting abi halal kumaha sanu gaduh dalima deal sok ari hayang halal mah halal buah dalima kawin budak bapak mangga cenah bakatku hayang halal di mana cenah putra bapak tuh di kamar sampeurkeun ari Muhammad Idris teh jalmi sae islami baga pas dina lawang kamar unjukan ku ngaoskeun salam assalamualaikum diwalar ti lebet teh waalaikumsalam kek kok cenah torek cenah tapi ngajawab cenah kek cenah ketorek
pas dibukakeun hordengna ku Muhammad Idris ngagurubuk luncat tina naon tina ranjang teh kepo lumpuh tapi loncat cenah teh kumaha berarti kacirieun cenah aya aing gitu. Wih deui karejantana mana siap abdi menikah dengan putri bapak. Ternyata Pak Bu punten eta istri nu ditikah ku Muhammad Idris kenapa disebut tolong sabab socakna teu pernah dianggo maksiat. Cepilna teu pernah dikupingkeun kana maksiat, sampean teu pernah dilangkahkeun kana maksiat. Sadi dinten qiraatul Quran dina eta tempat munajat ka Allah. Kunaon dipasikeun ka Muhammad Idris sabab kakarak mangijajaka nu menta halal buah dalima kursa gegel nepi ka rela asruk-asrukan neangan tangkal dalima eta Pak. Sing horeng teh eta teh ibu ramana sai ibu ramana Imam Syafi'i. Kumaha cariosna nikah ngadeg dina lebet patuangan nana 7 tahun usia neme 4 tahun tos hufadul Quran Imam Syafi'i 15 tahun mujtahid fatwa di kota Makkah ladang barang halal mai budak kurang umur 2 tahun cengos mulai man amahan 7 tahun tebeki cengos geuning-geuning dari parabna cilok jeung aci jeung cireng budak teh geuning dibawa sakola dititah sakola agama teh liat yang sakola ke lapa teh nyohap sarua berarti nya tegaduhnya mending teu boga lah nanti kalau zaman teu boga dititah berjamaah teh mana liat heuh da kumaha dahareun ari budak urang pan kadaharan pan dasarna tina aci kabeh cireng cilok cimol cibai jeung mata ka budakna teh liat teh jiga naon teu da kumaha dahareun nu paling fatal ibu lajeng deui ka bojong asar sakedap deui nya tos asar teraskeun wios capek sangonahna we wios capek wios kowe juga nu capek we si Acun teraskeun Bu yang paling fatal ketika urang dina rumah tangga punten suami baik istri aya perilaku dosa nu teu katobatan punten Pak kasauran Al-Ghazali ini harus jadi catatan al-khatir akibadan bin wajadtahu bahwa minallah ihanatan wa uqubatan li syu'umi dalika dzambi katalar teu hoyong katalar masa antren atuh ngaji henteu di mana al-khatir kahariwang dina hate akibadan bin atas dasar dosa wajad tahu numanggihan anjeun kana eta danbun catat bahwa minallah eta teh yakin di Allah mun aya urang kahariwang kahoncewang kabingung gumum humum dina hate dina mangbaga rumah tangga akibat danbin satos migawe dosa catat bahwa minallah eta teh ti Allah lain tina nafsu lain ti setan bahwa minallah nah make mereka hariwang Allah dina hate sapulang migawe dosa ihanatan wa uqubatan karena Allah ngahinakeun ka eta jalma wa uqubatan jeung nyiksa ka eta jalma li suumi dalika danbi karena gorengna eta dosa ieu teh sok karandapan ku urang mun ibu rumah tangga caroge tepuguh-puguh amek-amekan ulah salah caroge geus migawe dosa mun pamajikan tepuguh-puguh bombrang we di dapur teh bombrang nyosoh teu disusuhun teu disusuh geroheun diantep geus numpuk sare nongongan budak ceurik diantep ulah salah aya dosa di ibu nepi ka jadi bingung salaki, bingung ibu, bingung pula warga awet rajin li suumi dalika dan digorengna eta dosa panghina jeung siksaan ti Gusti Allah. Ieu nu penting mata konsepna su Rasul sidqul qasdi sing bener we pamaksudan
Sidqul qaul sing bener ucapan, sidqul fa'li sing bener pagawean. Ngarah teu tigebrus kana dosa. Sabab lamun dosa dan bun aya bakal terjadi kahariwang dina hate eta teh panghina jeung panyiksa ti Gusti Allah. Eta teh sok terjadi di urang. Haji Cecep ngalanya sarua da jelema. Eta teh teu pugu-pugu nempo pamajikan teh kohol. Nempo pamajikan nu tadina geulis ge jadi jiga kararas pamajikan teh. Teu hayang nanya lagi. Pamajikan kasalagi sarua tiba-tiba keheul ragap pagawean urang ti isuk teh sore. Naon nu dipigawe bisa aya dosa di dinya. Eta teh panghina jeung siksaan ti Gusti Allah. Mangga. Bilih ibu hoyong kuninga ngarah katalar ibu mangga urang sareng al-khotiru bareng akibat zanbin in wajadtahu bahwa minallahi ta'ala ihanatan wa uqubatan li syu'umi zalika dzanbi sok bareng hese ngawas teh hese tak kalau sok anggap remeh kajengan teh dalin sangu atuh moko dengan teh ngahinakeun hese ngaji hese we hade Bu sok bareng tuh al khotiru akibat zanbin in wajadtahu bahwa minallahi ta'ala ihanatan wa uqubatan li syu'umi zalika dzanbi. Dua kali sok geus apal. Beduh da mahal ngaji megagap. Al khotiru akibat dzanbi in wajadtahu bahwa minallahi ta'ala ihanatan wa uqubatan li syu'umi dzalika dzanbi. Geus 3 kali breng teu bisa keneh aing ari kudu sabaraha kali atuh. Ya Allah. Ibu sing jadi penyepret dina mana sewang-sewang urang sasarkan jeung abdi lamun aya kahariwang dina hate kabingung dina hate karungsing dina hate sabab da migawe dosa catat yakinkeun eta teh ti Gusti geuning make kitu ihanatan Allah teh ngahina ukubatan Allah teh nyiksa karana gorengna eta dosa nu dipilampah. Laras ari bohong teh dosa atawa amal sae? Dosa. Nu sok ari nu ngabohong sok aya kabingung, aya kahariwang, aya kaera, aya teu matak ulah oge. Sok ibu ngabohong ka caroge. Mas cenah malam Jumaah nyaho aing ge malam Jumaah. Cicing lagi dapet. Padahal henteu bohong. Siap disiksa ku Allah. Moal ibu moal. Awas kade panganten sing bukbrak jeung caroge. Ibu-ibu teh geus dibeli ku salaki kumahar dina nalika qabil tu nikah bi mahril madkur min huluin ila subuin geus milik salaki. Ulah make di engke-engke ulah make hararese hadisna walau pitoh di kotabin sok sanajan dina tonggo onta salaki minta mah bikeun sok hararese ieu mah ibu keur ngakeul ngahihidan nyakel pangari nu hiji nyekel hihid nyang hareupan dulang salaki hayangeun bikeun pek gitu sok teh nu mana gitu eta teh anu salaki ngan pedah napal di nawak ibu dalam bisa dicoplokeun bagi dibawa eta teh
Ayo, eta teh jiga nu heureuy emang kitu hadisna walau fi dhahri qatabin katinggal eta aku ajengan masuk uningan dina Bukhari. Walau fi dhahri qatabin sok sanajan dina tongong onta salaki menta bikeun kinayah rek keur kumaha bae pamajikan kaayaan salaki hayangeun mah bikeun. Lawil. Nah iya eta teh kinayah sokomo urangna nuju rine nuju nyalse kaayaan peuting ngaririnci hujan ulah make dikekeuweuk pikeun kasalat gitu tingari Robiah Adawiyah wanci Isa beres tetepan Isa mukena dilaan rawaragad salat dilaan digentos kuraksukan nu kamemet jeung karesep caroge bedak ditapelkeun lipstik dioleskeun sipat digedatkeun pengharum disemprotkeun tos dangdos kitu sumping ka caroge kumaha pokna saur Siti Robiah aa ieu wengi abdi diperyogikeun teu ku aa upami aa meryogikeun abdi siap tempur rek dugi kawayah kumaha oge. Bahasa urangna eta teh da bahasa kitabna paling mengerti ieu. Ngan upami aa teu meryogikeun kana salira abdi ieu raksukan bade digentos deui ku raksukan paragi salat mukena ngaranna abdi bade ngadeuheus ka Allah. Aya di dieu isi nu kitu. Mata kurang kawin teh ka urang dieu nya kitu. Ayam darek dicanungnya. Robiah mah kitu. Isa beres wirid terus dangdos ibu. Seungit ka payeuneun caroge. Alah bungaeunana meureun caroge nya. Ya bokel. Aya bu dina kitab sagala rupa ge diaji ku santri mah aya carana teh kitu ari caroge kena kumaha caroge kena surti ka bojo kumaha surti dan nempok kaayaan pamajikan sing ngaragap diri ari pamajikan kegering mah ulah dipaksa karunya komo keur ngakeul mah teu pahili meureun jeung pangarih teh isi pali jeung pahili jeung pangarih tak kitu tak banget hartosna kumaha anaking panganten engal bari baru teh baruju barungah mangga suami sareng istri kedah tahabub eusinan silih pika cinta kedah tasamu silih pikanya kedah silih bantos kedah silih perhatos jeung kudu saling mengerti salaki keur boga duit kudu sing alus ngaula salaki teu boga duit ulah robah tina ngaula dina prak-prakan rumah tangga jeung tatangga nitip abdi tipun guru nalangkungan bahasa tauhid nu ditransit dina bahasa Sunda sing bisa ngukur tangtung nimbang awak ulah nempo banda sejen salamet rumah tangga sekali deh ibu kudu bisa ngukur tangtung nimbang awak ulah nempo banda sejen nu sok bingung teh nu aya di hareupeun cai teh nu dibayangkeun jus melon bingung leres gitu matak rumah tangga awet raja teh loba nu dibayangkeun di lamun panjang harapan nu eueuh dihareupeun ayana beuleum sampeu mah hakan we eta atuh lah make neangan roti bakar kabingung-bingung leres boga anak sawah tekur 20 bata eta we bulak-balik taneuna cerkot ledok mah eta ulah nepo banda sejen gayem eta mohon itu ibu rumah tangga boga imah reyod nu urang nikmati ku reyod nikmati gitu mun urang asup ka imah teh goyang-goyang di mana batur mah eueuh nu boga imah goyang-goyang kitu dinikmati rumah tangga mah ngukur tangtung nimbang awak ulah nempo banda punten bisi eueuh kateranganna aya dina alpiah bu kateranganna
kalya iwal kafi min ibni akromak wal ya iwal ha min salihi mamalak breng balikan deh contohna salihi ma malaka sali sekat amar tuduh kana muannas sala salu salihi domirna kajawaj sali penta ku anjeun istri hi kasalaki menta kana naon ma kana perkara malaka nu ngamilik salaki kana eta ma lempeng bahasa penta ku pamajikan nu salaki bogaeun ulah menta anu teu atuh tukang nganyadap mah tukang ngabedug mah culul sok menta HP Android moal bogaeun laras kitu salaki tukang buburuhna serabutan aya we nu muruhkeun daek buburuh meunang meureunaan duit ari awan nu muruhkeun marusum katiga boro-boro muruhkeun pan sawah nage garing kebon nage garing meureuh sing tarimakeun we naon we nu bogaeun salaki pek peta anu teu bogaeun mah ulah dipen catatan salihi ma malak alpiah Ibnu Malik kalya iwal kapi min ibni akromak wal ya iwal ha min salihi ma malak eta contohna teh sali sal sala salu sali pek pentaku anjeun istri hi kasalaki menta naon ma perkara malaka nu ngamilik salaki kana eta moal menta anu teu boga salaki bogaeun 2 juta penta 2 bogaeun 200.000 penta 200 bogaeun 50.000 penta 50 teu bogaeun duit penta we awakna peubeurieun duit teu gambleng atuh kekepan abdi teh laras kitu tapi raku tenang tung bobogaanna teh sakitu ibu hapunten abdi masanes ngaos mudah-mudahan ageng manfaatna utamina kanggo panganten rumah tangga urang sadaya aya dina ridho Allah naon rupi nutos uninga kana hukumna urang laksanakeun sakemampuan urang sadaya atuh lepatna rumah tangga urang mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala la hadhihi niyatil madhkurah wa likulli niyatin sholihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.